Subuh, Be. Kak. Ini sih ke disiplin. Aing kabut ti mah. Hayang motor tepang melikeun. Bisa minum maraban jeung aing dia. Marban be. Iya mah. Cek Badung dan aing. Henteu planning ek minum madang. Tak bareng be jeung beang ya, madang. Ayo nok di bareng jeung Be. Kajen wah. Bersama di dalam bombe di dia mah. Bener Be, tegara lokal kan kieu. Untuk kajen, Bu. Ayo atuh. Atuh siapa teh nyele-nyele. Teu boga bapak yang motor. Atuh nda hayang ini. Kabeda dak batur. Iya gitu. Ini gini sih. Iya mah tadi. Rafli, Hah? itu sih kan dia hincah nak. Tumpal kami deui. Kumaha ari kolot ngomong eta didengekeun Rafli ulah kabur. Kumaha sia kabur tadi mau saha? Hah? Kenyangan nangan loh. Nih naon? Ketenangan. Ketenangan. Kamu butuh ketenangan. Mati yang tenang mah. Di Karsel di bawah bae. di mah eta kan bisa mantuan gawe ka ibu. Kumaha mana sia incah? Hah? Ari diomong eta jadi budak kudu bener Rafli. Dilakonan kolot mah gila tuh sama ya berminggu-minggu nih yang akan dikondi ke seluruh babaturan Rafli teti mau dia di dia. Disuruh ka dia? Hah? Disuruh bapak kamu. Terus itu salah eta. Tunggu baturan. Kumaha tong itu maksudnya dibatakan Badung atau kumaha? Yang minum maraban embe, Bu. Balik Rafli, balik. Enggak loh. Balik. Geus ayeuna balik Rafli, balik. Jauh balik. Cekieng loh. Tikingan aku mah ek ngemplud gitu sih ngemplud. Atuh barang teuing ulin ditakani. Emang tek balik ieu pemilikan motor mah. Rafli, hayang motor naon maksudnya ya Allah, ulah kitu gua teh boga duit ieu. Barang teuing penting mah motor. Atuh ari hayang motor mah maksudnya kudu ngajual naon teh boga duit ieu Rafli. Atuh barang teuing ngajual naon alik teh naon. Ali, kamu pikir ngajual Ali masuk akal? Balik, ulah tek balik. Enak tek balik ieu doh. Siapa yang durhaka ka kolot? Durhaka Rafli, durhaka. Percuma kamu ganteng, kamu cakep. Saya yang melahirkan kamu. Terus akhirnya gara-gara hayang motor gitu tek balik. Enggak lagi tuh kayak gitu ya. Hari ini ibu sia na. Apa nih motor itu pemilikan? Enggak main naon ibu sia. Terus balik nos, ulah jangan aing deui. Rafli jauh-jauh ek diteangan da ke anak dewek. Pulang. Pulang, Raf, pulang. Geus saya tek balik ieu doh. Kumaha kita sok ngemplud bae di dieu? Pokona ari motor mah tek balik ieu. Rafli durhaka. Si ek meuli motor makinan mah dengan jambu. Hah?
Oke. Pulang. Enggak Rapli pulang. enggak dong. Balik ke Jana. Itu kumaha nih mah. Untuk ibu siapan. Pulang Pli, motor mah gampang. Ayo metek balik iya dong. Rafli, nyaho deh. Kamu keluar dari rumah itu durhaka. Durhaka. Nyaho. Balik. Balik jeung ibu balik, masalah motor mah bisa meuli. Udah baik, ngomongna baik. Kumaha deh? Rafli, perkara motor mah engke gampang meuli. Tapi kamu harus sabar karena eta motor mahal. Urang mah zaman teu motor itu mahal. Saya nyuruh ibu meuli motor eta suruh jualan naon? Atuh ngajual harga diri baik. Ari ngomong eta make otak Rafli. Ngomong kada ditu bae. Ini ibu dewek dari kieu ge. Jadi awas pokoknya masih lamun sekali-kali deui ngomong kitu. Geus tong tah nya HP. Dirawatan si Rafli. Siap, Bu. Kami mah pusing geus kieu ngurusan anak ge. Hai bieu. Ini bukan lagi. Rafli. Pulang Rafli, pulang. Kumaha ka dieu? Pulang kita tolong ayamnya. Anggir pulang. Ayo mek di dieu bae dong. Di dia kumaha maksudna Rafli? Pulang Raf. Ayo kumaha ka dieu? Rafli pulang Raf. Hujan badai Rafli. Ulah kitu kasep ke bisa durhaka. Mah da teuing mek di dieu, betir ka aja. Ulah gitu Rafli. Pulang Raf, pulang. Geus pulang Rafli. Pulang. Ulah kelakuan badung kitu kasep ya Allah. Nyolong hayam dilakonan jang naon Rafli. Enggeus Rafli, pulang. Aduh. Ya Allah. Rafli. Yo. Rafli. Action. Kabeler bae tegar elok di bawa kanu kieu. Emang tek balik ieu, ada tukang meulikeun motor mah. Ya ampun Rafli sih aku tahu diri Rafli. Mal motor di mana, Mak? Tunggu jauh-jauh ke dina anak. Teman-teman, demi Allah dan action.